mikir-mikir. Pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong, boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong, ketuk kepilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar, untuk tilu, pohang dua, nangking siga untuk semar. Terong kolot saboboko lumayan gahel-gahelin, mujang kolot nongan tot leho lumayan towel-towel etami HP hayam turun bisi tepai kabulusan mi HP mujang anu panjul bisi tepai kabulusan. Paribasa nganyam sama mengketang bari motongan, paribasa neang budak bugu neang popotongan, damar burung damar gantung damar dina pamidangan, muntetulus kan jangkung bisa-bisa kaedanan. Mikir-mikir. Pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong, boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong, ketuk ketilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar, untuk tilu, pohang dua, nangting siga untuk semar. Terong kolot saboboko lumayan gahel-gahelin, mojang kolot nontot leho lumayan towel-towel etami HP hayam turun bisi pai kabulusan mi HP mojang anu panjul bisi pai kabulusan. Haya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala laki. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjun bambu. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah,
bisa lagi cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tak bisa daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat disingadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng babo, hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa lagi cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tak bisa daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat disingadon jadi bejat. Kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan, di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa. Cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa, ngan nyiumna geregeteun pipi coprok panonolol pejit bijil, mundaikeun rek langsung diajak kawin, mengpeng boga duit tiis keur ipeka, keur mas kawin geus boga gelang perak, nu penting mah daek diajak balangsa. Cek beja mah manehna teu kapi duit, asa cukup keur balanja jeung kiridit, sederhana hirup tetangga ka langit, pinter ngatur ngolah milik nusa eutik, mundaikeun rek langsung diajak kawin, biar janda yang penting mah pengertian, kenyung kelit teu kancang timuruan, kepanasan ningali pada tatangga, keur mah hayang tibah heula ngaherowan ti waktu zaman sakola, ngan hanya kau teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok takok.
eleh kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asal cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyungkelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mahayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kagok
kapan harita pisan panggil mimitian kurinara sadewasa ningali sorot sarjana unggal poe kuring mega sugan mami ngaliwa
ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Nah gitu loh, syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe mani aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa
hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantungkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantungkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi
Geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melak, parahiyangan bro di juru, parahiyangan bro di pantor, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur, subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, benghar lain carita, daek kari daekna.